Kita malam Jumat teh lumayannya rada sarapi kieu baru dah. Malam Sabtu ayeuna. Astagfirullahaladzim. Wah, itu dari ngomong malam Sabtu. Malam Sabtu ayeuna. Jauh-jauh teuing ka malam Jumat. Soalnya inget pas kamari teh kan aya acara halal bihalal RT 10. Harian teh datang teh. Urang mah teu datang, da keur ka Bogor. Ente mah da RT 12. Manya tadi onang datang kan RT 10 sebagai ketua RT teh. Itu teh malam naonnya halal bihalal teh da mun teu salah mah pas keur beberes. Hah? Malam Selasa ya. Tah pas keur beberes teh jam 11 malam teh aya gempa. Karasa tuh? Oh nya, gempa anu di daerah Garutnya. Garut cenah pusat nama. 6,5 saha. Ayo urang mah karasana kasur oya geus. Bahaya. Eta mah penting saat sana. Oh, penting malam Jumat kayak gitu urang mah bener. Eta mah lini lain gempanya. Lain mahal ini. Lain. Tah eta pas gempa eta si Agung gogorokan keluar geus bulu cune pake celana pono heeh. Gempa euy kalau luar gempa cenah. Si anjing ngeueuh budak aing teh kacaklan hiji anjing apa Mas budak kemar heuh. Dua ku urang hiji ku pamajikan hiji. Itu si Aska di jero kene anjing. Angkut. Udah lumayan gede euy karasa. Gede pisan anjing. Eta pas anu gempa Pangalengan nu gede pisan mah tahun 2008 mun teu salah mah tah. 2008. Heeh. Nu loba Pusatnya di Pangalengan. Heeh, Pangalengan. Eta teh posisi urang keur gawe di pabrik. Keur gawe oyag. Wah eta mah kerek ngarasa oyag bumi satarik-tarikna di dinya. Karasa pisan. Karasa pisan. Urang lompat keluar ka bumi. Ente posisi teh keur di jero pabrik keur gawe gitu. Keur jero. Kabeh tak keluar. Eta teh gempa can eureun Mas. Da timbangan truk. Pangeran timbangan truk badag ge. Aya treukan eta teh. Kot ka buang eta mah. Urang geus istighfar Allahu Akbar di dieu. Kamari pas kejadian eta si pasca saminggu lah urang teh. Kebetulan si Heru kan dinas di Pangalengan. Asalna teh di Pangalengan teh nya. Posisina teh si Heru keur dinas. Sebenarnya mah geus pindah ka sorean. Kan urang diajak ka Pangalengan. Ayo le urang bantuan urang cenah. Ngangkutan barang-barang di mes. Si Heru teh naon gawena teh? Polisi. Oh. Polisi di ditu pindah ka soreang. Nah, pas orang ka ditu sekalian hayang nempo bekas kejadian si gempa eta teh dahsyatna teh sakumaha gitu. Ternyata di perjalanan memang rumah hancur. Oh, banyak yang hancur. Banyak yang hancur, tanah aya nu longsor nu sagala lah pokona mah. Jika asup ka daerah tapi geus menyedihkan lah Mas nampu mah. Oh gitu. Geus menyedihkan pisan. Minang adengelon ambulan teh kan. Oh, bolak-balik. Iya, di Pangalengan teh. Tah, pas kadinya urang teh bae aya hororan bae teu naon obrolan. Oh, tenang. Iya pedah. Lah kala pas kejadian eta teh sebenarnya mah urang teh niat mantuannya ka si Heru. Si lemari geus diasup-asupkeun. Urang teh niat ada beurang eta teh. Beurang beres-beres. Ari posisi si Bro teh kan mes di mes. Di mes. Mes teh tukangeun kantor polisina. Eta teh di wilayah sekitarna teh eta teh anu korban gempa teh kena gempa hancur. Bahkan eta aya ibaratna mah tempat parkiran mobil Kapolsek geus tereh rubuh Mas. Tah di dinya urang nempo teh euy. Oke. Berarti Heru teh erek pindah dinas. Rek pindah dinas, geus pindah dinas. Dinas nama geus ngan rek pindah. Barang-barangna masih di ditu. Nah, kejadian eta teh memang sih rada reuas urang ge nya nempo budak leutik make baju beureum, make celana biru. Celana biruna pondok. Eta teh beurang atau penting? Eta teh saacan magrib. Saacan adan magrib pisan. Sore. Geus mulai rada poek berarti nya. Rada poek. Dari perantara makan jas itu geus poek. Memang pas kejadian eta kan listriknya can benar kabeh Mas. Benar. Jadi lampu teh masih hiji dua lah, masih bisa kasalametkeun meureunnya.
rada poek-poek gitu. Kayak budak leutik cik urang teh. Hah? Heeh, jiga nama apa saya teh mah aing cenah. Jika nama ada ajak ulin beureus Lain, sarua budak leutik. niat mantuan batur ngadon. Anjing, apa sih mau urang cik urang teh? Ningali ente ningalina di Parkiran mobil Kapolsek anu geus rek rubuh. Oke, jadi Didinya, sebenarnya itu didinya ulin memang di- aya mobil hiji nuker parkir. Nah, urang teh nempo. Nah, si budak teh cicing wae didinya cik urang teh. Urang digerowan lah. Jang ulah didinya. Bisi karugurugan eta non material Ya, gitu nya da powernya. Ah, Lompat lah ke tukangan mobil. si budak teh keur ulin atau keur Nya teuing sorangan Geus Mas sorangan. bari meratikeun urang soalna mah. Rek magrib posisinya kan geus Heuh. poek gitunya. Sorangan cicing didinya, komanda teh di ieu teh. digeroan. Digerowan ulah jang ulah gitu. didinya cik urang teh. Bisi karugurugan eta cenah teh. Cicing bari melongkeun si serian Mas. Seri tapi lain seri Senyum. senyum gitu we sorangan. Senyum jika ngajak keureuy lah gitu. Lain ngajak ulin. Anjir. Heeh, baru karena bebaturan. Beureun urang 15 tahun ke yang lalu urang masih sakit tuh beureun ya. Kejadianna Iya. iya 15 tahun yang 15 tahun yang lalu. Oh, cenah gitu. Ah. Tah ada pokona mah sakieun tah. Nah, aing geus kitu teh kurang diberi Mas ka tukang. Budak teh ngajak keureuy kumaha cik urang teh. Beri kurang ka tukang. Tukangan mobil eueuh lah Mas. Banyak orang lompat ka hareup deui nya. nya ngorilingan. Heeh, ku urang dikulilingan eta mobil teh. Eueuh Mas. Bisi memang urang ka hareup manehna ka tukang, urang ka tukang manehna ka hareup. Jadi ucing-ucingan kena. Heeh, ku urang teh ditoong kita. Di handapkeun Kolong. mobil teh nya, Kolong. kolong mobil teh. Anjir, eueuh sukuan cik urang teh. Lah anggap we cik urang teh ieu mah. Maksudna eueuh sukuan teh budakna eueuh gitu Eueuh. teh Heeh, geus eueuh we Disebut jadi eueuh. nama, jadi ngaleungit lah ibaratna mah. Pas di dinya adan lah nya. Si Aru ngagarawaan, "Lai, keur naon di dinya?" cenah. Henteu cik urang teh nempuan hungkul, urang teu wani ngomong ka si Heru. Oh. Bisi emang perjalanan orang kan di Pangalengan ka Bandung masih jauh nya. Didinya geus budak keung nya. Wah, geus mulai keung. Hayu urang salat heula, salat geus beres salat urang balik cenah. Hayu. Salat lah di dinya teh nya. Eueuh, perasaan naon teh di dinya teh. Balik. Hayu. Balik we naik mobil. Kabut turun kanal Mas, jarak pandang teh ngan 2 meter lah tina mobil teh. Launan berarti. Le, ulah sare. Bantuan nempuan jalan. Da manehna baheula mobil carry. Nya, Oh, iya. Carry silver teh nya. Bari nempuan jalan bisa liang cenah. Heeh cenah. Maju we lalaunan. Biasana mah mun balik teh nya lamun geus poe kieu mah mobil teh ngadaraguan nu lain. Oh bareng. Bareng ngabring jeung motor-motor gitu nya da memang poeknya jalurna masih rawan lah zaman baheula mah. Lawan begal lah, lawan geng motor nu karar itu. Turun lah lalaunan. Teu lila aya ucing ngalewat Mas. Lompat berat. Tah pas ucing eta ngalewat ka kiri nyebrang. Seru teh. Naon lah eta? Ucing juga nama. Wah, apes cek seru teh. Nah, bisa apes. Nah, pokoknya mah mun aya ucing nyebrang ke naon maju urang naik kendaraan sebutna apes. Di kanan ke kiri berarti kan? Nah, di kanan ke kiri. Apes, lamun di Apes. kiri ke kanan Teu apal urang eta mah. berarti Nya belok kanan berarti eta mah. oke lanjut Ya. lanjut. Nah, pas eta teh bari jalan teh nyaritakeun manehna teh. Tah, urang cenah lamun keur gawe nempo ucing, nya pokona make kendaraan nempo ucing. Eta sok apes. cenah. Namun lewat gitu. Heeh, nyebrang. Anjir ucing. Wah, apes ieu mah. Da eta kejadian wae cenah apesna teh. Nu apes mah ucingnya berarti balik kieu tah. Nah, eta apes Apes. Mun urang naik mobil anu mentas, Heeh. mun pamajikan mentas apes aing. Oh gitu. Soalnya mau sehari tukangna gitu nya. Nah, bari jalan teh nya bari nyaritakeun. Lamun urang keur ieu gawe nempo anjing. Oh, eta rezeki loba cenah. Sio anjing Sio berarti anjing manehna. bisa jadi Sio eta mungkin anjing. di tahun itu lagi sio anjing gitu nya. Itu manehna lahirna di sio anjing. Oh, gitu. Ayo urang mah sio bagong. Nya, ayo urang sio naon nya? Naon? Sio asio. Mana naon ya sih naon? Oh, sio orai. Pas dah konyol. Bagong sio orainya. Pan 1 tahun kelahiran, sio bagong. Sangkatan berarti. Angkatan Apes teh Mas. apes aing.
Ya orang lanjutnya. Tah pas nyaritakeun kitu, mun panggil anjing, urang apes. Salah. Ucing. Ucing. Ucingnya, mun ucing Mun apes, panggil anjing mun mana anjing beruntung. beruntung ngomong teh gitu. Bari maju, bari urang merhatikeun jalan da memang kabut tebal pisan. Tah pas pelabah belokan rada tajam tanya. Manehna teh nyari Masih daerah Pangalengan kene masih masih di- di leuweung, Mas. Oh. Masih lah lamun jurang ge mungkin ada sampai 30 meter ke handap teh. Mobil carry caritana teh nya. Urang dicaritakeun ku si eta teh mobil carry mengkol. Tah ieu teh sebenarnya mah pengkolan ieu teh teka ciri. Karena Mun kabut. putih mah, mun kadang kabut atau naon nya. Kajadian lah mobil carry ieu nabrak si warung. Nabrak si Posisi warung pas pengkolan. pas pengkolan. Oh. Nabrak warung tobros nepi ka ngajungkel ka handap. Si mobil Kajurang. teh kajurang. Jadi warungnya di sisi Ya, nu Samping di jalan. sisi jalan teh kan di Pangalengan di sok puncut loba. gitu ya, Ya, puncut gitulah. tutupnya. Jadi neangan view nu ngeunah gitu kan, keur tongkrongan gitu kan. Manehna mobil eta teh nabrak warung heula, macungkol ka handap ka jurang. Maut kabeh. Kayak anu di warungna oge aya orang. Tah urang teu apa lai teu ngabahas anu di warung aya orang atau Pasti teu mah anu pokona dina mah mobil. dinu mobil maut Meninggal kabeh. semuanya meninggal. Eta dibawa ka RS Soreang cenah. Nah, didinya bari maju ngomongkeun nu aneh-aneh jeung si Eru teh. soal Nah, mistis, ade mistis. heeh, rada keung di dieu mah cenah hati-hati we. Talila Mas. Bulu kuduk. Lamun ieu mah naon bulu kuduk, bulu kumut sih. Bulu kuduk. Oh, bulu kuduk ya. Lamun bulu kumut naon? Bulu Roma, Bulu rama aja. Roma Irama, Urang teh nya jiga nu di dieu teh muringkak gitu kan. muringkak teh kabeh, Merinding. murinding. Nabil Kan giding. urang teh masih ngarasakeun sorangan heula. Si Eru acan ngeuh, Karena masih fokus nyetir. masih we. fokus nyetir. Oke. Le, kunaon maneh? Rada jiga nu panik itu. Teuing mas saprak di dinya teuing Bang cukuran teh maneh saprak nyaritakeun horor cukuran teh. Urang muringkak ya. Sarua jeung urang. Oh, mana lagi ngerasa Sarua. Yuh aing tempuk. Toh jeung sawah awak. Tah nepi ka ayeuna muringkak kunaon teh. Heeh. Nyaritakeun ieu muringkak. Sarua ini muringkak yeuh. Tuh lang muringkak mana gelang? Bintik-bintik. Kieu ka tiisa kan. Tah pas di dinya muringkak urang nepikeun ka nyetelkeun lain nyetelnya ibaratna mah nya Musik lah. main musik. Hah? Yasinan urang. Yasinan ayat kursi naon urang disetel. Di dinya teh lila Mas aya kanu setengah jam masih jauh kene ka Banjaran teh Mas. Masih di leuweung kene. Bang, ieu kumaha cenah? Oke lah tuh urang tanyakeun ka baturan urang cenah. Jadi hawa nanti di jero mobil teh tengah. Wah, dengenakeun sarua anjing si Eri. Le, pokona maneh babacaan we sabisa-bisa maneh. Aing ge ieu belajar fokus cenah bisa enak naon cenah. Tukang mobil. Poe, Hareup mobil. Oh, pokona mobil sorangan sorangan. di tengah leuweung. Kejadian urang balik teh geus magrib. Nya kemungkinan mah jam 7-an lah. Bisa ka Jam itu 7, lah. jam 8 lah. Masih jam 7-an Tapi leuwih lah. kali Iya, ku kondisi kabut Dan jam. masih ibaratna mah can jauh teuing Iya. jeung polsek. Kan ente beres sholat teh kan. beres Soalnya sholat. kan laun nanti si mobilnya. Memang laun, memang kabut Kabut, kan. kan. Turun. Atau bang cai teh mending tungguan mobil tukang atuh ngarang ngantai rada power juga geus tenang urang ge anjing rada keung ieu cenah urang neangan ucaang we cenah urang eureun cenah pas kitu kaingetan baturan teh dinas ternyata babaturan teh IndiHome. Indigo. Oh Indigo Indigo. kan ayeuna kan lamun di nu komen-komenan YouTube nu gitu saya anak IndiHome, saya anak Indomie gitu kan ya. Kalau banyak. Orang najol ke Indihome aing ngepost media. Aduh, Nah, ini pas gitu Kang teh. Tile tuh seneng bercanda sama Iya. orangnya ya. Seneng bercanda dia. Kita bercanda lagi. Kita bercanda iya. Pas gitu nelpon lah ka babaturanna. Bang, pangnampokeun di mobil aing aya naon cenah. Urang jeung si Tile muringkak cenah teh tadi geus setengah jam. Oh, teh. di Kerawang berarti lah. Ya, mungkin dari satuan eta boga anu bisa Oh. kitunya nu mengerti dengan hal itu. Panyate cenah. Maneh teh ini teh tiluan cenah.
da bieu maneh datang ka polsek teh nu sasalaman jeung aing teh tiluan. Oh posisi babaturan si Heru anu di telepon teh posisi teh pas keur aya di Keur aya hari keur dinas keur ente beberes teh keur piket. keur piket. Jadi Sasalaman teh sasalaman tiluan. lah urang teh kan ka ruangan eta terus lanjut beberes. Tah dinu urang sasalaman eta teh manehna mah ngeuh teh urang teh tiluan ini teh. Si Berarti Heru pas acan urang jeung budak make baju bareng Anu ku ente biru. ditingali. Tah eta. Nah eta bet bisa ngilu. Urang teh pas ini teh nya ngaroko. Daerah Pangalengan teh dibukalah kacanya. Aya bako nyelap di dieu Mas. Diciduhkeun kurang teh keluar. Ternyata eta teh kaciduhan kurang teh. Jadi hayang nuturkeun urang, Berarti hayang ngilu sebenarnya ulah mah. sudah ciduh di mana wae nya. Nah, gitu. Gerak apet maksudnya gitu. Benar. Tah eta teh kaciduhan caritana mah. Panyate babaturan si Tile cenah eta teh. Aing teu ngeunah diciduhan Maksudna budak leutik mah, mulai gitu nya. Manehna mah Beun gitu. Oyana da bare di heureuh di heureuh teuing lain nama. Mancak nuturkeun aing diciduhan budak leutik ye. I feeling manehna mah nya babaturan si Abang teh kieu. Panyate babaturan si Tile. Babaturan si Tile teh dalam artian bobogaan si Tile. Oh, jin korim lah. Ya entah jin korin atau kukutan urang lah gitu nya. Kukutan berarti mana teh boga ieu nya, Boga tuyul gitu nya. boga simpanan. Panyate bobogaan. Tah pas gitu teh geus Bobogaan kieu cenah. kegaduhan. Ayeuna mah ulah panik, ulah naon. Da budakna mah nyarande di City Lay cenah. Eish. Jadi urang teh kan kursi teh kieu Mas. Kursi teh kieu tah. Da pas geus muringkak naon teh jalan geus rada aya lampu naon ke. Da urut gempa teh kan pararoe keneh gitu nya keung keneh. Urang teh kieu. Pas eta teh di loudspeaker Mas. Telepon teh. Naon kalau mah da budakna mah lain tukangan di dinya cenah. Tukangan City Lay cenah. Keur kieu cenah. Jadi urang kieu posisi kan manehna teh kieu mah. Nangkel kieu. Lain nangkel jadi Urang posisinya di- teh Kieu le lain. kitu. Kieu tah. Lah kisah. Kieu tah. Oh. Budakna teh kieu Mas tah. Anjir. Ya. Mereka kan ya tah. Ya. Nah, urang muringkakna leuwih parah ti Seru teh karena budakna teh kieu. Aduh. Ka urang teh. Cuk urang teh. Atuh Bang, bejaan babaturan di dinya anjing cuk urang teh. Cina pindah anjing ka tukang cuk aing. Ku pindah kumaha sih ada anjing hayangna di dinya. Jadi di mobil teh geus panik. Anjing mana lila kieu anjing cenah. Jauh keneh Mas ka Banjaran teh. Cek babaturan teh geus sek kieu ulah panik. Pokona mah di dinya fokus cenah. Hati-hati di jalan nalaunan we cenah. Teangan we Alfamart pasti caang cenah. Pasti aya jelema. Atau Alfamart rek Indomaret pokona mah teangan we cenah. Namun masih heula. kene can aya mah apati we nya. Ya, da pokona mah eta mah geus tinu doa makan, doa mau tidur geus kabeh diucapkeun eta mah. Masih kene sadaya Wah, kaluar anjing nya. kieu we tuluy teh jigana mah ka urang teh. Oke. Eta teh ngaranna teh lang ketempelan lang. Iya. Ketempelan. Enggak sih. Lamun ketempelan mah nu saapal urang mah Salon memang pas dia gitu. Koyo eta mah. masuk. Oh. Namun ini mah kan ikut. Dia Nggak enggak sampai gantel. masuk. Enggak masuk. Ikut. Enggak gantel kieu tah. Hai, gitu anda. Ciduk mana tah. Tah pas gitu ya memang orang geus lah lalaunan we Bang cen. Memang da jalan ge kosongnya. Da memang rek naon ka Pangalengan keur pas ka gempa kitu kan hancur kabeh Pangalengan ge kan. Eueuh motor, eueuh mobil, pokona mah geus jiga jam 1 peuting lah eta teh kondisi teh. Ya jiga sora naon nu binatang-binatang di hutan teh juga. Tongeret. Tongeret mah moal aya peuting-peuting Oh, jiga insya jangkrik gaang naon bijil kabeh Gaang. gitu teh. Apa seragaang eta? Pangko bancet bijil kabeh teh. Pokona mah jiga di film misteri we eta mah. Oke. Maju we tuluy eta teh jeung Seru teh. Bari le pokona mah baca asa bisa-bisa maneh heueuh cenah. Aing da anjing ieu kumaha da keung heuh. Kabayang atuh Mas Seru. Nya. Meringkak aing meringkak. Posisi Panik manehna urang. keur nyupiran salah mah lamun konsentrasi Jadi buyar. anu nyieun
cilaka teh ku pamulah sorangan. Heeh. Nah eta Nya ku panik ku teh. panik Pas teh. dijejak. Coba mun urang paniknya eta jurang kanan kiri dong pangalengan. Lamun urang gas dulu ya kumaha gitu kan. Nah, eta terus Kan mana anu nyupiran, mau bisa nyepenggas. bukan maksudnya lamun paranik gitu. Oh, dia bukan. mun panik, urang panik, si Heru panik. Kira kumaha coba? Tiba-tiba saking panikna si Heru pindah si Tile nyupiran. Heeh. Saking panik. Jadi nu diganjalan si Heru gitu. Dalam posisinya ID maneh lah, pasti maneh panik kan gitu. Terus eta Nah, akhirnya geus kumaha? gitu lah aya setengah jam lah geus eta teh nya apal ti kajadian aya nomor nyawa gitu babaturana eta manggih nu cangteh setengah jam deui Mas. Oke. Eureun we nya di Banjaran belok kanan geus pertigaan anu rek apa ieu Oh, nya kamasan. kanan nya kamasannya aya sebelah kiri Alfamart mun teu salah mah nya. Tah di dinya eureun. Sok meuli cai we Cek sareta. saha teh. Oh tetap dipandu. Tetep dipandu di Diajak telepon. ngobrol terus ya, Heeh. minta urang teh Da ieu minta mah moal poek. ngaganggu cenah hayang ngilu hungkul. Ada mau ngilu aing cenah hoream mau bawakan. Gitu geus eureun bukaan panto cenah. Bukaan panto mobil. Kabeh. Mobil carry kan tukangna bisa dibuka. Iya. Jadi urang bukaan panto teh anu merhatikeun. Entah tukang parkir lah, entah naon lah, bapak-bapak geus rada kolot. Jang kunaon cenah diberukaan panto teh cenah. Ah henteu cenah. Waduh dong bugeur pangat tiris ya. Tiris. Anu harudang. Tah pas eta dibukaan lah panto teh nya. Seru meuli cai ka jero. Keluar deui teh sok HP tapelkeun cenah. Suarana dinu eta naon lubang si tutupna eta dibuka. Ditapelkeun nyantah di doa naon ku manehna kitu nya. Sok cenah Banjuran nih. Oh, dikit-dikit tuh. Banjuran ka ieu ngarah keluar. Cek si Heru teh. Moal ti tangan terkeun anjing cenah. Moal anjing cenah. Terkeun mah aing moal naik cenah. Jauh lah euy. Jarak tembus coba ti Banjaran ka Pangalengan deui. Mun urang nyiduh deui, aya deui nu ngilu rek kumaha coba. Curah ciduh wae. Da nyiduh teh pedah bako jelawe ditelag mah da Di lumayan. Banjaran kita aya nu ngilu deui ka Pangalengan ya bolak-balik. Bolak-balik. Angkot mobil teh. Sekalian narik. Narik angkot khusus bagian mistis. Tah si bapak-bapak nu eta nanya ngomong kieu. Geus biasa, eureuna geus pasti di dieu. Tapi da aya Alfamart tidinya malahnya. Iya, kayak di eta meureunnya. Hayang jajan. Memang Alfamart, Indomart can loba baheula gitu. Masih aya lah gitu beberapa gitu. Memang di Banjaran eta 15 tahun yang lalu mungkin ke atas eta teh di Kiang Roke meureunnya. Di dinya teh Kiang Roke nepi ka ditu masih sepi keneh. Iya. Tah. Di dinya teh kan nah disebut bisa jadi rawan gitu kan. Rawan teh karena loba begal, loba geng motor, nepi ka kitu kan kadang-kadang anu bacok nepikeun ka paehna dipicieun ka harita aya baheula meureunnya da aman emang. memang masih disebut sangatnya sangat gitu. Sangat mencintai gitu kan. Itu mendalami seremna itu ya. Ya jadi intinya mah pas geus dibura-burakeun ku cai eta mah geus eueuh we. Kan urang teu wani asup gawe anjing jadi nama cuti anjing. Aman we geus. Aman ya pokona mah geus kajadian eta mah. Ah itu mana malas we gawe eta. Sedikit nya mah geus sorean tanggal kolot gitu. Tapi memang nyata sih mun urang ngadenge tadi nyadengnya carita nama emang kadang kan urang mah teu apal. Anu teh tadi ge karena aya bako teh akhirna nyidu cenah mah beunang kan karena urang teu Kata teh ada kan makhluk halusnya. Iya, Urang katanya. Ya sebenarnya mah teu bisa disalahkeun urang. Heeh. Da manehna nah cicing di dinya gitu kan aing keur nyiduh teh. Kita mah juga karena mah ada chemistry. Oh karena faktor umur gitu Ya. atau kumaha? Ya. Waktu duluan we. ya memang nonnya Sebenarnya mah kieu Mas, lain nyiduhnya eta mah. Lamun lain nyiduh itu mah non gitu nya kitu cuman Oh, aya sakadu ka dieu lah. micen non micin lah, bako bukan kan meludah mungkin ya, bukan meludah, micin bako Ya, anu tapi kan lebih berarti kan intina mungkin hal-hal anu menurut orang sepele mungkinnya anu menurut orang sepele tapi ternyata bisa berdampak. Nah mungkin pelajaran anu bisa diambil dina carita ieu mah kan
apapun tindak tanduk kita ya mungkin orang kudu nonya kudu lebih ngajaga meureunnya ngajaga betul. walaupun memang tadi cek ente kan ada lain salah orang tapi kan ketika kita tahu itu jeung ente mah kan sudah mengalami mungkin lebih bisa ngajaga lamun urang rek kieu teh minimal kulo nuwun lah saya terus minta hampura Ya. oge kan punten Kulo nuwun teh lamun di Jawa, lamun di Sunda mah henteu mah. aya kan pulau Jawa iya Sunda Empire ya. dari kitu mah rada lumayan tadi pas ente ngomong Anu pas keur kitu tah pas anjing. kitu urang lain embung ente jeung ente ka urang teuing urang ngarasana beda heueuh asa bener aya gitu asa embung we urang ente kikituan teh goblok guys ya asa embung we gitu urang balik geus diantar kan itulah mudah-mudahan mah orang bisa ngambil pelajaran lahnya dina carita eta meh urang ulah balik deui urang mah selalu mengingatkanna bahwa kita hidup berdampingan jadi segala sesuatu anu ku urang dilakukeun ge jangan sampai menyinggung Betul. Ya berarti kan selama perjalanan kan selama di Pangalengan ke Banyangan kan banyak pelajaran yang diambilnya. ya Itu teh bisa disebut nama study tour teh nya. study tour study tour mah keur budak TK Kan mana ge budak. oh Kan study teh kan geus Betul, ngaraco jadi ka sobat pengen sibuk selalu stay tune di channel kita untuk melihat cerita-cerita yang lain, gibah-gibah yang lain, bapak-bapak gibah yang lain. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Barangkali nanti ada cerita-cerita juga bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dulu, sampai ketemu lagi di channel Babagi, Bapak-bapak gibah Gibah.